Mentek aya jelema datang ka Ma'rufil Qurhi. Waalaikumsalam. Aya naon maneh ka dieu? Kula rek ngaji. Ngaji. Tangan sajen. Ci. Rek ngaji sih kitu. Geus paka jero bae ki Ma'rufil Qurhi kan kutubul lauli wali. Nya nyahoeun kan ka hate-hate. Menang saminggu datang deui. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Naon sia ka dieu? Rek ngaji. Tangan saja. Wah. Pan jadi kieu ye ceuk balik nya ngalamun bae. Tang saminggu dia datang deui ka 3 kali. Assalamualaikum. Naon sia ka dieu? Kula rek ngaji. Ilmu sia nu ku sia dikanyahokeun ge can diamalkeun dek ngaji keneh. Ilmu sia nu ku sia geus dikanyahokeun ti kiai can diamalkeun kuari dek ngaji deui ka aing cabok sia ku aing. Aya kieu model kos kieu cenah. Aku lah tuh kuari mah kieu lah dek nyerahkeun diri bae ka kiai. Dek nyerahkeun diri. Cicing sia di dieu. Tuh sapuan majelis tuh. WC na kodokan musia. Pan isi bebeneran tante si kiai. Kiai makaning kan nyana geus kiai tah. Ngale nyana kan geus kiai di lemburna. Udang-udangna sok bedepan. Ceramah biasa saudara mun anu ngondang. Mun anu ngondang 2 panggung 3 kadang-kadang. Kumaha kaburuna bae kadang-kadang ka subuhnakeun. Ente dimaksud ieu masyarakat mah dimaksud nama nu dimaksud eta pohoan aing dah. Aduh, ieu kiai. Jana kieu we, Kiai Ma'ruf Qurhi kaluar. Naon sia? Ambo aing ieu di lempur mah dikiaikeun di desa. Bahasa kiai. Naon sia ka aing sogol-sogolan. Nyaho sia hate sia dangkal. Masyaallah. Di dinya nyana teh horenganan aing kiai ge di lembur. Di dieu mah aing teh halabatan tukang naon kitu ngaranna sapu jalan. Geus nemah aing. Geus aing ngabdikeun diri sasapu. Mbah piring segala rupa bae. Dibersihan. Kuari bas kal keluar deh Ki Ma'rufil Qurhi teh nanya geus bagus seuri. Aya teh seuri ji. Jaeu ieu. Aing kos kieu tah. Geus tah saminggu kabelah dieuna nyana boga pikiran kieu. Aing kos kieu bae mah tuh pohoan ilmu aing. Santri aing baralik masyarakat barana nyileuk deui Ki Ma'ruf balik sia kan itu magahan ngaji cak aing ge ilmu sia nu loba di otak sia di pikiran sia geus ambalaya ku sia can kaamalkeun ieu sia cicing di dieu teh deuk ngamalkeun ilmu sia aya eta mah jeung masyarakat lain ngamalkeun ilmu ngagedean jah hayang dibuyakeun naik kamari kan ustad geus daek kiai kuari hayang buya malah ku sia disuratan kabehan murid ka aing ulah nyebut kiai kuari buya henteu tah mah tambahna ti aing teh mah kos kitu mah ti ditu na mah ngan maksudna mah kos kitu maksudna mah kos kitu. Nah geus sia lamun hayang jadi jelema jadi tinggalkan santri, tinggalkan masyarakat. Masya Allah, jaknya nak. Kos kieu horeng ngaji teh. Geus tas belangnya nak. Disusulan ku murid-muridna. Teruskan bae ngaji. Susulan ku masyarakat. Besi aya nu ngagantian teruskeun. Susulan ku pamajikanna. Sabar. Henteu tah mah teu gantian. Oh, kita gantian rebut. Ente sabar. Kakak dekat Allah. Waduh. Bener dididik
leungit kuarijah leungit kuari agung kamari mah kapanggih jeung sahabat hayang diagung-agung ayeuna henteu ceramah lamun gelas can 5 can jadi mugul deh jeung kudu aya cecekelan bae sakumaha bodongkol kuari henteu wala isin mun nu ngahormat tah endek ngala eta endek lamun teh mah diriungan ulah hayang dihormat aya nu ngahormat bae baik ngan ulah hayang ketika kapanggih jeung jelema ulah hayang ditanya batur nanya hegae ketika batur marah ulah marah ai lain marahkeun di mana dibere ku pamarentah ulah narima tah dek kos kitu tah ngaji teh satungtung masih keneh narimaan duit ti Kapolres ti Kapolda ti Bupati Gubernur can jadi kiai sama jelema kos can jadi kiai saya tiga aja masih keneh beuki nyatuan mah kebodongkol tah cenah kiai pan sok dibere ulah carita ka aing mah aing sia sia ya pan cenah kitu amat ye sia masuk teu puguh lagu sia suuzon ka aing sia tuh can pokona can ji emang kieu cenah halal tah haram leg-leg lain carita haram jeung haram lain carita halal jeung haram leg-leg sia teu bisa kitu cenah emangna hukum nu sia leg-legan ulah nyalahkeun ka aing hayu leg-legan mun ku aing didongengkeun kiai ti Serang tuh beak santrina teu ngajar ku ari gara-gara ngalegeg pamarentah Tangerang teu kudu diomongkeun ku aing tuh 1 2 3 nu ku ari hirupkeun aya nu geus maot aya beak tah elmuna teu daekeun jelema ngaraji gara-gara ngalegelegan duit pamarentah ulah carita haram jeung halal capek carita halal jeung haram ngadu dalil teh ngaranna itu satungtung nyana di dinya mah tuh ngadalilan jang nyana geus kieu cenah beringkak bulu aing mah ya karak beringkak bulu nu luhur aing mah handap geus beringkak aduh Gusti Allah geus teh cenah kiai mah moal ngaji ka sanunita tuh ka aing tayang diajan ku sia tayang cukup we ngaji jeung ngaji pending we duaan beres geus aing mah tampiling sekali ciwit beres geus jajan mah lain setengah jelema panjana mah tuh so kayak yang teu bener ajian ku sia kiai parter pinter mah pinter kasiana ge kolbu teas teu kabayang agungna Allah teu kabayang mulyana Kangjeng Nabi seakan-akan Kangjeng Nabi teh dihina ku pagawean ilmu maneh panghinaan ka Kangjeng Nabi teh emang Kangjeng Nabi teh hadir je ahli Allah mandek ngaji teh Gusti ye Kangjeng Nabi na hadir maca sholawat boro-boro nanaon panca Kangjeng Nabi salam maneh di mancanagara di pojok kula ngajawab Assalamualaikum ya Rasulullah Kangjeng Rasul ngajawab berarti kan teu maot hajur ku urang ku dibacaan sholawat emang teu apaleun nyaho datang ieu sholawat urang ka ditu ka Kangjeng Nabi aya nu kasep sholawat teh nu setengah kasep nu biasa bae nu joben nya sia joben nah paling belah dia joben ieu sholawat saya joben dah Kangjeng Nabi sholawat saya eta ya udah nih joben teu ikhlas atuh nah emang Kangjeng Nabi teu apaleun kitu lamun Kangjeng Nabi sakitu zuhudna anti kana duit pamarentah haju kuari ku urang dileg-legan emang Kangjeng Nabi henteu apaleun ku apaleunna Kangjeng Nabi dikutuk ku Kangjeng Nabi cukup teu mangfaat ilmuna ji emang kumaha gitu tuh kudu mah nyaritakeun kitu teh hook ka kiai nang hese ngaji teh kunaon haju kuari dipasang bendera jang neangan duit teu puguh hese ngaji teh nganyahokeun mubtada we setengah egeg ngeun hobar kitu kene syarat mubtada syarat hobar sakitu hesena ngadakom bae di pondok masyaallah komo datang ka kuarita nu ngaran tamyiz jeung hal puyeng teu harti-harti barang jadi kiai geus kaharti teh masang bendera beuh foto lagi aya di dieu buade di handapeun nu duaan teh plek bae sacenah ke moal dibejaan we plek
naon eta jualan kos gitu doakeun negara doakeun hubul watan minal iman cinta negara termasuk iman lain pamerena tapi doana rek sahabat nu jadi presiden urang doakeun kira-kira bagus teruskeun teu bagus demo deui ya ulah hese gitu bae sih Masya Allah naon hese orang jadi rakyat gitu hampang ngomong mah hampang maksudnya iya ieu dang hese ngaji kuari eta ilmu pake nyokotan duit anu kos karar itu tuh guru urang tuh dulur urang tuh kiai anu beak tah eta kita baca nangis di kodo Allah na leg kodo iya masa kadar jarita tah kos gitu kabeh teh kaluar ti kodo jeung koda ngan urang hati-hati sebab urang diberi ikhtiar sebab urang syariah ingat balik sore dengan ius kanyawan mah ku batur cek kiai teh balik aduh berak ada bener keluar kerengki tah lempengkeun hati urang ka Allah sebab Allah mah neuleukeun bae ka urang kunaon urangna teu neuleukeun ka Allah teu pernah teu neuleu Allah mah sadetik yang neuleukeun we ai urang kunaon teu asa dideuleukeun luhur teuing ka Allah mah kangjeng emang teu nyanta lamun urang sering tafakur kangjeng afdalul makhluqat nu selalu hadir urang menghadirkeun lain kangjeng Nabi pan woi Mbah Jamro hadir Mbah Uyu ngaya anda pun tangkal beringin itu mah teu kudu ka mbah kas kitu ka bupati mbah mah di ditu teh di pohon seringin mah bupati tah sadeui eta gubernur urang mah lain gubernur urang mah teu boga tangkal caringin nya mah naonan nya ayo naon coba tuh ngomong atuh sia aduh tataan urang kudu jauh gubernur urang partena naon bupati urang partena nyaon abeh jelas nanya hokeun kos kitu abeh jelas ieu moal lamun pemerintah naon gara-garana polisi anu teu meunang tadi namanya nama kudu menengahi kuari ka mana kudu nyaho TNI nu kudu namanya teh menengahi sebab nyana nu jadi naon kitu karena pager nagara kuari belokna ka mana urang kudu nyaho geus polisi ngaloyog teh aya naon ieu dia lainnya nama aja lain cara RT lain saloyog-loyogna lain emangna si ieu kitu ngaloyog teu puguh si mah loyog-loyog teu puguh teh mah fokus lele kasaatan set ai bubayu ai Kapolres mah polisi leumpang ka mana ge aya maksud tuh hati-hati pancen hati-hati atuh hati-hati bisi di pestol naon pestol teh pestol zahir pestol maknawi pestol zahir mah det paeh selesai pestol maknawi mah beuh budak capek nu peureum moal neuleu badak aja teu menang peureum ge eta takos kitu nanyakeun ka naon ye aing ge sarua peureum